Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Malam ini Ki Kampak akan terus menghibur dengan stand up komedi ya. Semoga bisa menghibur ya dengan bahasa Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek carita boga temen yang namanya panggilannya Ustadnya. Padahal arana lain lain Ustad tapi panggilannya Ustad karena naon manehna jelemana bagernya tukang adan ngawurukan ngaji tapi gaul arana sahaki cenah arana Ustad Tata nya arana Ustad Tata. Nah si Ustad Tata ieu teh hobi teh naon sok memotoran kadang sok ngojeknya komo ngojegeun aki-aki eta mah manehna daek pisan arana teh aki-aki Sakim nya. Ki Sakim ieu teh manehna teh duda tapi sering ka tempatnya ka tempat hiburan tempat naon sih jablay nya sering nya mun boga duit mangkat manehna namanya bahkan ngalarojeg kaki Sakim eta teh menikot daraekeun menta kadang dipenta iraha ki nek mangkat deui ka tempat cenah engke cenah mun boga duit lamun geus oknam itu ieu teh manehna teh mangkat tah si ustad ieu teh nganteur ustad gaul ieu teh begitu nganteur dibawa ka tempatnya begitu nepi teh kieu ye gagaro aing cenah lamun teh butuh duit moal daek dibawa ka nu kieu teh nah hatena ngomong curhat ka Ki Kampak moal daek cenah dibawa ka tempat kieu teh karena naon godaan deukeut hareupeun mata eta mah heueuh ai itu mah asup si Manor Sakim itu mah geus aki-aki umur 75 tahunan cuman duda asup begitu asup nangkep awewe dua langsung kieu yuh awewe dua teh na kursi ah nyium musik cenah musik ai ustad gaul eta cicing mena motor di luar cicing tapi jauh jarakna aya kanu sekitar 25 meter di kajauhan cicing digembrong reungitnya nya kuring ngojek atuh teu lila si Ustad Sakim eta datang gedig geus aki-akinya rada bongkok begitu datang teh geus mamake kolor anu ponok kesa ngabayabah pinuh manggil lain manggil Ustad manggil arana nya godam ka dieu cenah godam ka dieu manggil arana yo lain Ustad gaul deui nya godam ka dieu nyampurkeun aya naon bos kadang manggilna uwa aya naon wa cenah ngomong Sunda ai sia cenah cicing teh jauh wae cenah oh mantak naon di dieu cicing teh cenah tong jauh wae ai sia kunaon teu sieun naon teu boga duit naon cenah manehna ngesang ngabayabah make kolor hungkul teuing geus sabaraha harit mah tah da dua awewena ge menikot nek hayang seuri sakabung Ustad Godam ieu aki-aki geus mamake kolor hungkul bajuna kamanakeun tadi anu rapi pinter Ustad Godam alesan lain naon-naon wa uing mah cicing wae di kajauhan teh nalingakeun bisi motor uing leungit ieu kan tempat rawan ieu kan tempat leuweung cenah oh kitu cenah ai sugan teh sia sieun cenah tenang jeung uwa mah pesta sampai isuk cenah duit loba ya uwa cenah eta kuat sumangetnya umur 75 ge awak bengkung tenang nek ngendong-ngendong jeung uwa mah cenah nya heueuh sok we uwa cenah uing ngadaguan kajeun cenah akhirna mangkat deui tah si uwa eta asup deui ka kamar jebrug nya si Ustad Godam kena cenah ku aing dibohongan
aing dibawa ka nu jero kitu mah cenah aing bisa-bisa nginum digoda awewe, tungtungna balik deui ka nu motor. Aman cenah aing. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.